mantakan urang mulai neureun cantelkeun ku urang kacintaan urang ka para ahli-ahli Allah Subhanahu sugan be katarik sugan be kabawa katulungan kasapaatan komo urang geus ngahareupan deui nyaeta haul Tuhan saya tuba liman ro'ani cak tuan seh riwayat tinu jadi putra na bagja jelema nun ningali ka kaula untung jelema nu dilahirkeun di masa tuan seh tuba liman ro'an bagja jelema nu ningali ka kaula cak tuan seh sanggeusna teh summa tuba liman ro'a man ro'ani berbahagialah jelema anu ningali ka kiai-kiai nu pernah ningali ka wajah kaula untung masya Allah generasi keduana kadituna tuan saya ngomongkeun di summa tuba liman ro'a man ro'a man ro'ani berbahagialah jelema anu ningali ka wajah kiai nu kiai eta ngaguru ningali ka wajah guruna guruna ningali ka wajah guruna anu guruna ningali ka kaula masya Allah eta teh terus becak sakaol ucapan kang itu tuan saya teh datang ka 25 tuba summa tuba terus be datang ka 25 dihitung ku hari teh mulai Haji Pendi pernah nengeule kuntil anak atuh teu nyambung teman masya Allah tah mudah-mudahan be urang masih karampid keneh kabawa keneh teh ieu lamun ku urang teh be guru urang almagfurlah Abah Uci eta teh pernah ningali jeung ngaguru kanu jadi guru na sakaligus ramana Abah Dimyati bin Abah Haji Romli ningali ka guru na deui terus ka ditu Kiai Arsad ningali ka guru na deui ka ditu ka Kiai Dahlan ningali deui ka ditu kanu jadi guru na Syekh Husain Carita ningali deui kanu jadi guru na ka ditu Kiai ieu teh Syekh Agung Asnawi ningali deui terus kanu jadi guru na ieu teh Syekh eta teh kanu jadi guru na tuh naon teh Haji Pendi saha coba Ka Supendi ningali kanu jadi guru na Syekh Abdul Karim terus kanu jadi guru na Syekh Ahmad Dotib Sambas terus ka dituna Syekh Samsudin ningali kanu jadi guruna deui Syekh Abdul Fattah terus ningali deui kanu jadi guruna Syekh Murad jeung terus be sampai ka 24 Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ti guru urang almagfurlah Abah Uci sampai ka Sultanul Aulia 24 mantap kurang alhamdulillah masih karampid keneh mudah-mudahan be teh ya anu cak tuan saya kaula bakal nulungan jelema-jelema anu tergelincir jelema-jelema anu ieu teh labu anu terus be moleset dina kana permaksiatan didel Haji Pendi beuh keur kuku cuprakan dina karung ditarik teh ngan jero rada hese dibetotna eta teh bel teh masya Allah tah ieulah mudah-mudahan urang terus mencintai para ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gusti Anu Agung mantakan orang siapkan ulah ngajakan batur teu kudu urang bae jeung urang sayana be saayana minggu hareup urang geus mulai pemungutan kajang persiapan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Urang teu kudu mentaan ka batur teu kudu ieu mah urang bae. Jadi emang urang geus bae urang bentukeun kacintaan melalui aya anu meuli daging, aya anu meuli ieu teh hayam, aya anu meuli lauk. Urang kolektif be babarengan nu urang jang daharna jang urang keneh. Tuh kan ngeunaheun kan duit nanu urang di daharna ku urang tapi ditulungan ku Tuan Syekh. Tuh kan untung ngan Haji Pendi asana pandeuri asana. Ya Allah ya Rabbi, lamun geus dibere putuh mah gampang luar biasa. Syekh Usman baheula Syekh Usman keur ngora keneh nyana diuk be neuleuh manuk japati hiber 5 di luhur set lain nonton kontes japati lain sok salah ngahartikeun bae eta manuknya di luhur teh be hiber nu 5 nyana keur aya di handapeun tatangkalan diuk be kunaon kadenge suara jikir manuk japati jikir ari Haji Pendi tilok jikir kadege peg ben nu hiji manuk teh ya mimpi ngandap-andap padenge suara jelas jasa subhanallah alladzi a'ta kulla syai'in ilal khalq maha suci Allah subhanahu wa ta'ala nungges memberikan segala sesuatu ke makhlukna tuh terus didengekeun deui aya manuk japati nu hiji deui teh subhanallah kadenge ieu bacaan subhanallah teh anu geus ngabogaan gudang segala sesuatu nu moal diturunkeun kecuali dengan ketentuan anu pasti ti Gusti kadenge masya Allah manuk japati ari Haji Pendi kadenge na ceplak tuh atuh kaget luar biasa didengekeun deui nu katilu subhanallah nu geus mengutus ka para anbiya wal mursalin sebagai hujah dalil bagi makhluk-makhlukna nugas ngajadikeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi anu paling utama abdulul makhluqat abdulul maujudat dia pieu mah eleh ku manuk japati urang mah ieu puluh nur wasa deui teh be manuk japati nu kalima nyana ti subhanallah wahai Haji Pendi hudang yang kau gitu jelema anu lalai hudang hai jelema anu terus be mabok hudang jelema anu zinah be hudang jelema anu terus be mawaan rangda be tuh ayo hudang jelema nu pareurem nu poho ka Gusti Allah hudang eta nu japati kalima mah terus ngahudang-hudangkeun hudang jelema nu tilok salat hudang supaya menuju ke Allah salat nu tilok puasa hudang menuju ke Allah puasa terus be ya Allah maha lautan pangampura ketika loba dosa ulah sieun datang ke Allah minta pangampura dihampura ku Gusti Allah maha lautan pemberi rahmat ulah sieun teu kabagian rahmat ketika datang ke pintu ieu teh rahmat Allah pasti bakal dibere terus be
Masya Allah, cak Syekh Usman ku kaget-kaget na plek kula tia pingsan blek ben ngadegnya manuk beuh pohara luar biasa pingsan. Hadena lain Haji Pendi nu ngadengena asana moal hudang deui langsung diumumkan di masjid. Innalillahi Haji Pendi paeh. Tuh. Ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung Masya Allah. Begitu tek kulah hudang teh ya Masya Allah coplok di hate kula resep ka dunia teh coplok kabeh. Tah geus dibere putuh mangkos gitu. Coplok bae geus teu hayang we sama sakali. Keur mimehna mah kula aya pikiran-pikiran hayang nyen proposal jang nyen majelis ta'lim. Aya pikiran mah saeutik-saeutik lah sanajan teu nyen proposal ge silaturahmi ka bupati badak. Segala silaturahmi eta mah halus tah mah. Proposal nu halus. Henteu kula mah ka ditu silaturahmi dek minta doana ka bupati ku boloon kiai. Minta doa si ka bupati. Aya bae tah. Kuari mah coplok pikiran kos gitu bisa sama sekali. Ieu mun geus dibere putuh teh Masya Allah. Ye hese teh nyoplokeun resep ka dunya mun lain dibere ku Allah. Ih. Geus dikukubahakeun ge ari urang nempel keneh mah resep teu teu leungit-leungit. Matakan ulah eureureureun menta ka Allah tah cak Syekh Usman kula baheula berusaha jasa hayang ulah resep ka dunya jojong be can nempel be. Walaupun teu rosateun ge semu doang. Rada api-api. Tapi begitu tek dibukakeun putuh teh coplok Masya Allah. Tidinya kula teh nu modelna deui nafsu kula leungit coplok deui. Geus teu boga kahayang. Mantakan laju kula leumpang tek bete puguh tujuan saleumpang-leumpangna jol aya aki-aki. Cak aki-aki teh ya. Henteu ya mah aki-aki na luar biasa seungit. Aya aki-aki seungit, aya aki-aki bau. Kan ada nu digigureun kula mah bau nini-nini ieu mah. Maneh Usmannya cak aki-aki kaget luar biasa. Cih pan ya aki-akinya hoka kula keur geureuh di langit pohara luar biasa malaikat kabeh ngarobrolkeun Usman keur dibere anugerah gede. Usman keur dibere anugerah gede. Eta teh malaikat di awalna teh nyaman asal tak be dibukakeun beuh Masya Allah langsung ender luar biasa. Diberi anugerah naon geus ulah loba omong. Kula ge ieu tos ngobrol jeung Abdul Qadir. Cak eta aki-aki. Ke ari aki saya teh ieu. Kaula nu sok diomong-omongkeun ku batur teh ieu hidir kaula teh. Masya Allah. Nabi Khidir alaihissalam. Geus, ulah loba omong maneh berangkat kos ka ditu ka tuan Syekh mondok ulah ka mana ka dinya beung geus mondok. Atuh kula bungah luar biasa begitu dibejaan ku Nabi Khidir teh ya berangkat be kula teh datang ka pasantren tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak tuan Syekh. Waduh, heuy Usman anu digerokeun ku 5 manuk Japati geus datang. Jih. Tapi lebih bantak-bantak keluar saya ngomongkan hei Usman nu digerokeun ku 5 manuk Japati tuh guys cicing manehnya di dia ya tek be ya pakai tek kakarak datang doang langsung kita pakai kopiah dibere kopiah. Masya Allah begitu dibere kopiah ku tuan Syekh kadeuleu kabeh daun anu di aya di langit daun anu aya di bumi rahasia teh kadeuleu kabeh atuh kula kapitengengeun teh mun teu digetok mah ku tungtun tuan Syekh kula pohoan sadar-sadar digetok heuy ngalamun bae sia lain ngalamun. Masya Allah ih eta mah tungked naon aya bae
Allah ya Rabbi. Tuh, masya Allah, mantakan. Mudah-mudahan be melalui orang kacintaan kat Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan dibukakan putuh ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakan putuh seperti dibukana putuh kepada ahli ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Beuh, masya Allah, mantak. Yuk bentukeun kacintaan orang melalui orang persiapan. Insya Allah minggu hareup orang mulai pemungutan biaya. Mah lain mentaan nu urang kabatur mah ulah bisi aya jelema uncelang-onclong ka pabrik mentaan duit jang haul tuan saya tewak be tanya di mana menang duit sabaraha babagi boloon nu newak na eta mah. Masya Allah, berarti eta lain bisi aya uncelang-oncelong kamana be nyiaran tek ieu jang haul tuan saya di Cilongok, jang haul tuan saya di Cilongok lain eueuh mentaan ka mamana ge urang mah saya ya be urang mah nu urang di dieu saya ya segitu be geus urang kabeulina ieu teh hayam negeri 5 atau 5 bae 5 geus buluna ulah dicabutan bikeunan ka Haji Pendi. Geus be urang saya nanti ngabogaan target kudu anu urang serahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ieu teh bener-bener ngabentukeun rasa kacintaan tuh. Ngeunaheun urang teh ieu. Kan urang teh ieu cinta teh cinta dibentukeun ibadah teh be. Saking ku cintana salat urang sampai nganajarkeun ka salat, saking cintana ka puasa datang ka nganajarkeun puasa. Wara barang di deuleu Haji Pendi horengnya nama beuh rosa jasa boga kacintaanana. Cinta kana salat deuleu tarangna ge geus hideung kabeh. Barang di deuleu lain tarang doang ka awak-awak. Atau emang horenganan awakna hideung ieu. Cak Haji Pendi teh ya kaulana jarek salat duha dina poe ieu tuh saking ku cintana Haji Pendi pan parah luar biasa. Hayu prak teh can salat acan kakarak dek wudu golepak be setruk. Ya Allah ya Robbi. Atuh digotong Haji Pendi ya kan digotong kan teka buru nyana salat langsung diurut dibawa ka ditu ka Imah Haji Ining ka ditu teh be diurut ku Haji Ining. Alhamdulillah menang 3 poe cager tah sedengkeun kan boga panajaran dari tati ya aing najar poe ieu deuk salat duha ai prakahalangan ku gering engke barang cager kumaha ieu wa inna zarra salatan fi baktin pamanau maradun wajabal qadau wajib Haji Pendi kudu ngodoan duha anu ditinggalkeun teh panajaran anu kahalang-halang ku setup teu kaburu tuh pan kudu make dikodoan lita ayunil li pil waktu lantaran harita kan Haji Pendi nganajarkeun poe ieu ngajelaskeunana najar deuk salat duha dina poe ieu kieu lamun kieu mah ieu najar deuk salat duha teu ngomongkeun irahana atuh teu kudu kodo engke be di mana cager salat duha tuh ieu mah pan nganajarkeunna dina poe ieu ai praktek teu kaburu setruk laju cager tak iya di mana cager kodoan kakarak dek salat duha doang beuh ramai celebala lompatan aya naon cak Haji Pendi musuh geus deukeut luar biasa muatuh sarua Haji Pendi ge lumpat bae nya teh ieu poan ilu ngeli poan orang teu make calana emang kebiasaannya nama
atuh caknya teh adek kudu tata diri teh adek kudu sup ka WC lejuk deh hayang kieu heula bubuka calana ai prak-prak jelema lompatannya na ilu lompat pohoan atuh cak pararangda teh lumayan lah hiburan gratis otomatis kan dina poe eta teh teu salat duha sedengkeun dinajarkeun wa inna jarra salatan fi waqtin pamanaahu adun wajabal qada'u wajib kudu dikodoan ketika engke geus nyalse tenang eueuh musuh aya kesempatan jang salat duha wajib kudu dikodoan pan kudu make dikodoan li ta'ayyunil fil waqti lantaran eta najarna tia nangtukeun kana waktu poe ieu kitu mah lamun teu ngomongkeun poe ieu najar rek salat duha atuh iraha bae eta mah deuk minggu hareup deuk bulan hareup deuk taun hareupna deui datang ka poe henteu atuh kakarak tah kudu dibayarkeun kifarat ku ahli warisna ai praktek eueuh deui balangsak bareng hirupna atuh geus bae antepkeun sana digantung kayak di neraka bakal Masya Allah cak Haji Pendi teh kula mah ka salat mah kurang pati beuki kurang kula mah beukina ka puasa kula Masya Allah tuh adalah awak mantakan kuru ge kula mah puasa bae atuh jah gorenganan tilok masak ieu di mana sabira nungguan berkat doang ge atuh dahar lamun aya nu ngariung mun nu ngariung mah tuh henteu dahar nya mah najar kaula puasa dina poe ayeuna tah najar kaula puasa dina poe isukan najarna ti peuting isukan najar rek puasa ai praktia kaburu setruk wa in nadara sauman fi waqtin pamana'u maradun wajabal qada'u najar puasa isukan ai prakaburu gering teu bisa puasa ke di mana cager ieu wajib kudu dikodoan ai praktek kakarak rek puasa doang ribut musuh renganan pohara luar biasa atuh lumpat ayeuna ngeli teu bisa puasa boro-boro puasa jang ngeli aya teh ya engke di mana tenang wajabal qada'u wa in nadzarra sauman fi waqtin pamanahu adun wajabal qada'u kumaha lamun cak Haji Pendi tia kula mah kurang pati beuki ka salat mah ka puasa ge kurang patingan ka sedekah mah beuki jasa Masya Allah hebat kan asa nyaan bae nya nama tah pohara kula geus biasa burabere di dieu mah di lembur ka yatim kula terus-terusan mere ka yatim ka fakir miskin terus-terusan ka unggal ustad kula diperhatikeun didelekeun doang ari mare mah tilok memperhatikeun doang disebut siada sedekah di dieu teh ieu mah hayang sedekahna di ditu di Mekah buh wara luar biasa najar kaula ieu boga embe badot di najar jang hadiah di Mekah buh tah teu kira-kira Haji Pendi boga embe di imah unggal poe di Paraban di Cangcang di Pandian teuk wara luar biasa dinajarkeun dipake hadiah jang di Mekah tuh kumaha ta ieu embe wajib teu bawa ka ditu ka Mekah cak Haji Pendi lillahi alayya an dia hajasat ila Makkah wa inna hadian lamun Haji Pendi nganajarkeun kana embe gasang hadiah di ditu di Mekah dengan ucapan lillahi alayya
an udia hajasat ila Makkah lazimahu hamlu ila Makkah wajib eta embe kudu dijieunkeun paspor. Iya tuh panjang naik pesawat kan itu kudu dibawa ke Mekah. Wajib hamluhu ila Makkah, bawa ke Mekah. Geus teh nyen paspor heula bareng jeung Haji Pendi. Dipoto Haji Pendi, dipoto embe bari dideuleu rada akur mirip. Jadi berarti kudu dibawa ke Mekah. Bau embe naik pesawat. Aya dadah sagala embe ge. Biasa dek diberangkatkeun lagi di dieu teh maca labbaik Allahumma labbaik ala syarika lak labbaik terus be engke datang ke Mekah teh ya wajib wa tasadduqu bihi sidekahkeun tasaha ala man biha ka para man fakir miskin anu aya di Mekah dibagikeun ba'da jabi mayujbahu minhu sanggeusna dipencit heula set pencit kakarak sanggeusna dipencit bagi-bagikeun ka para fakir miskin. Masya Allah. Kumaha lamun kieu cak Haji Pendi teh ya najar kaula sodakoh ka urang Cilongok. Haji Pendina urang pondok najar aing sodakoh ka urang Cilongok. Wa in nazarat tasadduqu ala ahli baladin muayyan lamun Haji Pendi nganajarkeun rek sedekah kapar ka ieu teh urang Cilongok eta teh muayyan kos kitu lazimahu wajib ku Haji Pendi sedekahna kudu ka urang Cilongok berarti. Endek nganajarkeun Mekah atawa gairuha sawaun kana Makkah wa gairuha endek wajib aing najar sodako jang urang Mekah berarti kan kudu ka Mekah. Najar aing jang urang ieu teh Madinah kudu di Madinah. Najar jang urang Cilongok kudu ka Cilongok. Tah sedekah mah kos kitu ya. Sedekah beda jeung najar puasa. Beda ya jeung najar puasa. Lamun puasa mah ya puasa. Najar cak Haji Pendi kula rek puasa di lembur Cilongok eta lam yata'ayyan wa in nazara sauman fi baladin lam yata'ayyan ja Haji Pendi nganajarkeun puasa di Cilongok ieu lam yata'ayyan henteu kudu di Cilongok bae puasana. Jadi sanajan digelam di ditu jadi di pasar Kemis lah dek puasa di pondok be teu naon palahu as-saum fi ghairihi sawaun ayyana Makkah am ghairoha. Pokona mah endek di mana bae najar aing puasa di Mekah. Tapi teu dilaksanakeun di Mekah, di dieu bae di Indonesia jadi. Tuh beda tak antara puasa ke jeung sodako ali sodako mah najar rek sodako ka fakir miskin Mekah wajib kudu dibikeun ka Mekah fakir miskin Mekah. Najar sodako dek dibagian ka fakir miskin urang Cilongok wajib tadi ka Cilongok lamun di kaluar daerah kan teu sah. Tapi lamun dina puasa mah teu naon. Najar rek puasa di lembur Cilongok ieu ngalaksanakeunna lam yata'ayyan henteu kudu di Cilongok bae bebas endek di pondok dek di gelap dek di pasar Kemis hop Haji Pendi. Ya Allah jadi ieu mah anu diomongkeun apa endek salatna teh ya endek puasana di Mekah sanajan di Mekah teu wajib kudu puasa di Mekah
mantakan di dia palahu as-saum fi ghairihi sawaun ayyana makata am ghairha. Waduh kiai eueuh dina kitabna jeunaan ari eueuh mah. Adana kita mau kitab. Cak Haji Pendit ieu ye. Ieu aing maresep jasa ieu salat, mun teu salat arateul. Beuh, wah luar biasa. Usolli Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tuh ngeunaheun jelema nu tukang salat Allahu Akbar. Nempok nage urang teh nempok ka bawah ngeunah ka bawah. Ya, urang lamun baheula ningali Abuya Cidahu. Tek Allahu Akbar salat teh tenang, nusu urang nu neuleukeun nage ka bawah tenang. Ka bawah ngeunah luar biasa. Urang ningali Abah Sepuh sarua atau guru orang al-maghfurlah bauci Allahu Akbar. Kula malamun dieu be di masjid ya neuleuh guru al-maghfurlah salat ya. Kadang-kadang ngajakan beneuleukeun daripada kula salat jeung neuleukeun tenangan salat, tenangan neuleukeun. Ari salat marancabang bae. Neuleukeun mah tenang ge teh be nyaho-nyaho geus eueuh be horeng hees teu karasa. Allahu Akbar ngeunaan. Masya Allah barang neuleuh salat Haji Pendi puyeng jasa. Teh ieu efek husu, efek ketenangan teh ka bawah. Masya Allah. Cak Haji Pendi teh harus sarua ieu ge. Hayang jasa salat ngeunah. Ilueuneun tapi jojong be teu daekeun ngeunah-ngeunah be lah dinajarkeun be najar kaula salat di masjid Banten tuh najar kaula rek salat di masjid Banten kumaha ieu Haji Pendi ngalaksanakeun salatna apa mesti kudu di masjid Banten di ditu wa kaja salatun wakaja bangsana dina pada henteu wajib kudu di Banten ngalaksanakeun salat lam yatayan ieu Haji Pendi meunang ngalaksanakeun salat di masjid mana bae bebas ngalaksanakeun salatna di ditu di masjid Caringin Kurung hop ngalaksanakeun salatna di dieu be di masjid Cilongok teu naon ngalaksanakeun salatna di tobe di masjid di lemburna Masjid Hasbunallah mangga teu masalah teu dilaksanakeun abing bebas gitu wakaja salatun ae lam yata'ayan dina pada henteu ieu teh ya mesti kudu di dinya tuh kumaha lamun nganajarkeunna di ditu di Masjid Haram dek salatna najar kula dek salat di Masjid Haram ilal Masjidal Haram kecuali nganajarkeunana dek salat di Masjid Haram eta mah paya ta'ayyan wajib kudu di ditu tuh jadi berarti teu sah panajaran andai kata dilaksanakeun salatna teh di Banten di Demak teu sah tetep kudu dilaksanakeun di Masjid Haram sebab nganajarkeun anak tia tah ka Masjid Haram kudu tapi lamun ka masjid nu lain teh najar aing dek salat di Masjid Cilongok teu kudu dilaksanakeun di Cilongok be di masjid nu mana bage bebas najar aing dek salat ieu teh di Masjid Banten aing prak ngalaksanakeunana di Masjid Demak jadi eueuh masalah tapi lamun kama-kama najar aing dek salat di Masjid Haram kudu di Masjid Haram be teu bisa dilaksanakeun di Banten di Demak teu bisa ya Allah kumaha kiai lamun nganajarkeunana ka Masjid Madinah najar kula rek salat di Masjid Madinah ieu teu wajib
teu wajib kudu ngalaksanakeun di Madinah. Berarti menang di Masjid Banten, menang di Masjid Demak, menang di Masjid Cilongok. Madinah mah woi, tapi aya kaol caksa kaol Masjid Madinah sarwa kejeng Masjid Mekah. Geus berarti andai kata nganajarkeun salat di Masjid Madinah wajib kudu dilaksanakeun di Masjid Madinah, memang ge aya kaol wapi kaolin illal Masjidal Madinah. Tuh deuk ngomongkeun eta ta illal Masjidal Madinah, wapi kaolin cak sakaol ilal Masjidal Madinah, kecuali nganajarkeun ka Masjid Madinah eta mah wajib kudu dilaksanakeun di Masjid Madinah. Ieu cak sakaol, tapi secara kaol mutamad heula dan henteu nganiatan di Masjid Madinah, nganajarkeun Masjid Madinah teu naon salat di Banten. Kumaha lamun nganajarkeun ke Masjid Aqsa, najar aing dek salat di Masjid Aqsa, aing prak salat di Banten teu naon, tapi cak sakaol wapi kaolin illal Masjidal Aqsa, kecuali Masjid Aqsa eta kudu di dinya cak sakaol. Tah dordar ya, awas ya. Secara kaol mu'tamad bahwa nganajarkeun di Masjid Haram kudu di Masjid Haram, teu meunang dilaksanakeun di mana-mana. Lamun nganajarkeun Masjid Madinah teu naon di mana ge, tapi cak sakol tetap kudu di Madinah bae, sebab ieu teh ya Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Aqsa ieu akur dina kaagunganana listiraki salasa fi izamil fadilah. Dalil kaolin tayeu listiraki salasa, sebab akur nutilu masjid teh Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa ieu fi izamil eta teh fi izamil fadilah, dina godena kapadilahan akur. Mantakan di mana nganajarkeun Masjid Madinah kudu di dinya, nganajarkeun di Aqsa kudu di Aqsa, nganajarkeun di Haram kudu di Haram. Komo tamah tuh listirokis salasa eta tia li izomil fadilah. Masya Allah. Tapi cak kawal mu'tamadan henteu lantaran anu mantak henteu nganajarkeun salat di Masjid Madinah teu kudu di Madinah bae, di masjid mana bae ge bisa. Nganajarkeun salat di Masjid Aqsa teu kudu di Masjid Aqsa, di mana ge bisa, sebab li annahuma la yata'allaku bihima nusukun, sebab Masjid Madinah, Masjid Aqsa eueuh hubungan jeung ibadah haji. Eueuh urang ka Mekah teu ngalaksanakeun ibadah haji teu ka Madinah sah ibadah hajina. Urang ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji teu ka Aqsa atau komo sah jasa eueuh masalah. Mantakan henteu lah, henteu bisa diakurkeun tah. Dordar kan ieu. Tinggal haji pendi becak haji pendi kumaha ieu. Maningan keneh ka ditu maningan ulah. Barang ditanya teu boga duit atuh ulah najar ari teu boga duit mah. Masya Allah. Ya. Sing ade nu mantak di dieu lantaran cekcok dordar antara cakal mu'tamad Masjid Haram ieu ulah diakurkeun jeung Masjid Madinah jeung Masjid Aqsa. Jadi lamun nganajarkeun di Madinah eta teh ulah diakurkeun jeung Haram lah, berarti meunang di masjid mana bae ge, tapi cak sakol akurkeun lantaran kagedean Masjid Madinah, Masjid Aqsa ieu izamil fadilah na teh hampir aya kesamaan ke jeung Masjid Haram. Mantakan najar di Madinah kudu di Madinah, najar di Aqsa kudu di Aqsa, pomo najar di Haram kudu di Haram. Masya Allah. Mantakan turun tangan Imam Nawawi, cak Imam Nawawi ulah riweuh kultu menurut pendapat kaulah al-ajar, menurut pendapat kaul johir ta'ayyunuhuma kal Masjidil Haram, bahwa ieu Madinah jeung Aqsa
iya persis okos Masjid Haram bae dina pada kudu ditayun, artina lamun urang najar di Masjid Madinah kudu dilaksanakan di Madinah, mun najar di Aqsa kudu dilaksanakan di Aqsa atau komo di Haram mah. Geus berarti Imam Nawawi ngadukung karena pendapat kaulin, sedangkan di dia Imam Nawawi teh ya di dieu letak be pendapat Imam Rafi'i pun akur. Berarti di mana aya kaul ieu teh double antara Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i teh ya ngakuran, berarti bakal naik tina kaulin kana mu'tamad. Maka menurut kaul mu'tamad ieu berarti ta'ayun, antara ta'ayun Madinah Aqsa dinajarkeun kudu didinya. Masya Allah, Kiai puyang amat sih, atau emang puyang adana gitu emang kitab komun neuleuh kitab. Tapi tetap Imam Nawawi sanajan geus ngamu'tamadkeun ge nya nengah nang keneh nunggu pendapat kiai-kiai lain, jol pendapat kiai nu katilu. Cak kiai nu katilu tia kieu nu paling hebat mah bahwa lamun najar nganajarkeun salat di Masjid Nabawi kemudian dilaksanakeun di Haram eta teu nanaon cukup. Nganajarkeun salat di Masjid Aqsa kemudian salatna di Masjid Haram cukup, atawa nganajarkeun salat di Madinah salatna di Aqsa teu nanaon, nganajarkeun di Aqsa salatna di Madinah teu nanaon, tapi mun nganajarkeun di Masjid Haram dilaksanakeun di Madinah atau di Aqsa eta teu cukup. Tuh coba kiai balikan deh puyang amat ya. Lamun nganajarkeun salat di Madinah dilaksanakeun anak di Masjid Haram teu nanaon cukup. Nganajarkeun salat di Aqsa kemudian salatna di Haram teu nanaon cukup. Nganajarkeun di Madinah salatna di Aqsa teu nanaon, atau nganajarkeun salat di Aqsa kemudian salat di Madinah teu nanaon, tapi mun nganajarkeun salat di Haram kemudian salat di Madinah atau di Aqsa ieu mah teu cukup, tetep kudu di Masjid Haram. Ieu lah pendapat kawal katilu. Maka Imam Nawawi ge ieu rek mendukung ngadukung aing kana pendapat nu katilu eta tah. Masya Allah, geus berarti naik deui tah pendapat katilu teh set be naik deui ka luhur selantaran didukung disokong ku Imam Nawawi. Ieu nu paling hebat. Kumaha lamun dilaksanakeun di Madinah di Banten atuh teu bisa mah. Sebab ya nu tilu masjid mah sangat luar biasa. Kangjeng Rasul ngomongkeun la tusaddur rihal illa ila salasati masajida. Ulah luncang lancong, ulah lumpang lempang ka masjid-masjid kecuali ka masjid anu tilu. Ieu lah hadis Bukhari Muslim, la tusaddur rihal illa ila salasati masajida. Ieu teh keur nyaritakeun kapadilahan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Lain berarti ulah kunjungan ka Banten, ka Demak lain sih ade. Ieu salah ngartikeun jelema, woi haram luncang lancong ka masjid anu kunaon tah hadisna ge cak Kangjeng la tusaddur rihal illa ila salasati masajida, kecuali katilu masjid kunjungan ka Haram, ka Madinah, ka Aqsa. Adapun kunjungan ka masjid-masjid lain Allah ti dituna haram bid'ah. Ngomong sakali deui bid'ah ngebul sakali disesuaikan dia ngahartikeun ngomongkeun hadis make polok sorangan, ditanya kalimah-kalimah nageh teu becus, ditanya ieu teh hafal henteu Al-Qur'an henteu, begitu dijajal maca surat kuliah nage pabeulit luar biasa teu eureun-eureun.
Henteu daekeun aya lakum dinukum eueuh cenah teu kapanggil lakum dinukum waliadina. Terus berbulak-balik bae eta teh iraha eureuna. Ai prakdek ngomongkeun ngahartikeun hadis make polo sorangan, ngahartikeun Quran make polo sorangan. Hai man fassarul Quran wal hadis biroi, ngahartikeun Quran ngahartikeun hadis make polo sorangan, pal yatabawa maqadahu minan nar, gerang ngocai siap-siap di neraka. Jelema nu ngomongkeun udah ngambil dari hadis aja soekeun ahli neraka taos kitu teh. Sing hade awas hadis Quran teh ya kudu dikupasna ku para mujtahidul mutlak. Tah geus urang mah ngahartikeun teh melalui aturan para mujtahidul mutlak teh kitab-kitab. Masyaallah, buat apa itu Fathul Muin? Kagak ada dari sonohnya Fathul Muin. Buat apa itu ngaji amil bidah, itu amil ngomong sakali deui bidah disoekeun dia. Masalah deuk kumaha ngahartikeunana tuh Kangjeng Rasul ngomongkeun deui ieu teh aya salatun fi masjidi hada, salat di masjid kaula ye Nabawi afdalu min alfi salatin fi ma siwa, leuwih cakep dari 1000 kali salat lamun di masjid anu lain. Illal masjidal harama, kecuali nu bisa ngelehkeun ka masjid kaula masjid haram. Masya Allah, ari masjid harama wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Masya Allah, salat di masjid haram leuwih cakep daripada 100 kali salat, 100 kali kelipetan dina salat di masjid kaula. Tinggal ngitung doang. Salat di Masjid Nabawi ieu adalah Kangjeng ngomongkeun alfi salatin 1000 kelipetan. 1000 kelipetan. Kuari lamun di Masjid Haram eta teh leuwihna teh 100 kali kelipetan tina 1000. Jadi sabaraha eta? 100.000 kan? Tuh. Jadi berarti sarokaat di Masjid Haram sarua kejeng 100.000 rokaat. Lamun di Nabawi sarokaat sarua kejeng 1000 rokaat. Mantakan Haji Pendi asal pulang ti Mekah beti tilak salat. Kunaon Haji Pendi tilak salat? Bau satau aing loba keneh. Hitung me ku sia sarakaat sarua jeung 100.000 rakaat. Coba sia sholat bedinya ngagedak datang kapal yang mual kuat ngelawan aing ji digetok sih lain gitu tujuan anak teh. Masya Allah, nyaritakeun padilah Masjid Haram, padilah Masjid Nabawi, padilah Masjid Aqsa setengahna tina Masjid Nabawi. Geus berarti lamun dina setengahna sarokaat ieu sarua kejeng 500 rakaat. Begitu tuh keluar di Masjid Aqsa ditembak ku Yahudi, syahid Haji Pendi. Siap. Hei. Dina embungeun syahid embungeun. Masya Allah. Au sauman mutlaqon wallahu a'lam bishawab.